Bismillahirrahmanirrahim. Dina Duratun Nasihin halaman 154. Ieu penting na ieu santri mah luar biasa ciri tawadu teh ieu. Mina tawadu'i eta tetep tina sapalina tawadu ayasrobar rajul min su'ri akhihi. Nginumna ayeuna hiji jalma tina sesa nu jadi dulurna. Setengan euy ngopi teh. Nginum setengan pagawean santri ya teh. Oh eta teh ciri tawadu. Henteu geuleuhan euy daek nginum. Urut nu jadi dulur ngopi kan urang geus biasa ngopi setengan euy. Nah eta teh ciri tawadu. Jadi jelas santri mah di dieu tawaduna luar biasa. Tara mau duit. Tawadu euy tawadu. Ieu cirina nyaeta daek nginum tatina urut sesa nu jadi dulurna. Wa masyariba rajulun min su'ri akhihi. Teu pati-pati ayeuna nginum hiji rajul tina urut nu jadi dulurna ila katabalahu sab'una hasanatan. Terkecuali ila kutiba. Terkecuali ditulis perpikeun eta si rajul teh si santri 70 kaalusan. Ya Allah ya Robbana. Daek nginum ayeuna urut nu jadi dulur, urut nu jadi babaturan eta teh ditulis ku Allah teh 70 kaalusan. Wa muhitu. Wa muhiat jarang dilebur tanya. Anhut itu si jalma si rajul naun sab'una sayiatan. 70 kagorengan dilebur ku Allah teh euy. Gampang ibadah tinggal ngopi bareng. Ngopi bareng urang teh. Tuluy we sileutik ku teukeurang tah muter gelas teh jeung udud-ududna sakalian. Jadi tah 70 kalusan dibikeun, 70 kagorengan dihapus. Warupiat bahkan diangkat naon darajatuh darajatna si jalma fi a'la ilin. Ya Allah ya Robbana. Geus pokona mah ku ngopi wungkul santri mah bisa asup surga. Ngopi wungkul jadi kiparat dosa, ngopi wungkul jadi nambah kalusan, ngopi wungkul oge santri mah bisa diangkat derajat di surga ilin isukan. Isukan ya Allah ya Robbana jadi angkat derajat ku sabab setengan kopi. Dan meuli sakabung mah ulah we nyeteng milu wungkul. Mudah-mudahan we barokah urang sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.